Saka Sunda edan tos 1458 ya kalana keuyeuh tah kunaon cenah karon tepet masihan siloka eta ya ieu urang kudu yang dia ngomong Cakrabuana Cakrabumi Pakubuana Pakubumi ya Pakubuana kaditu arioskeun kautamian bagina ali kanu mikang ewa ka bagina ali nya moal mong ampun paraun karumun ngawong Gusti Bener Awun nyatana Gusti Maha ampura sejak Kadiang Batara salam sareng sholawat salawasna urang sangakeun ka panutan alam ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad muji syukur ka Gusti Maha Agung. Urang masih kene biasa melelang di alam dunia, rumingkang di dunia alam. Asal kecap rayaku ya upami sasi hijriah nya dina sasi Dzulhijjah kunaon ya kalau kurang ngaroba jadi raya ya oke hijikeun deui sareng kapananggalan sunat urang moal diajar deui lantipkeun deui ya Saka Sunda edan tos 1458 ya kalana keuyeuh kalah keuyeuh ya sa naon kawindu ya aya naon heula kepo ya monyet naon kurang temai terus kurang temai naon me ya terus me naon ya kelabak kaul ya terus kelabak kaul naon keuyeuh terus keuyeuh naon cacing ya, cacing naon kurang tutup ya sakit tuh ya kan berat dalam sawit kurang tutup kurang di dasar ya jadi orang ulah kaget saya ayeuna 2002 hiji ya 1858 encak 1858 ya dina tahun kawana cacing kan urang sih ayeuna wae urang kenal ya paripolah keuyeuh naon ya paripolah apa ya ya panon karep lempang kumaha oge gitu ya kan
diam. Ya, diam sekali. Jadi kadang-kadang anak kotoran. Ya, di muara oleh sami, disusukan sami, diwawangan sami, diwawangan sami, pasti kadang-kadang anak kotoran. Ya, pakai lupa-lupa kotoran. Ya, sekali anakan dia tak gunaan cenah karon tempat masihan siloka eta ya ieu urang kudu ya tahun ieu ya nencak dina kalana teh kalayuga ya urang cocok ya tapi udah maghrib terus ya di deresan kunaon ya bintang surah ya. Saumpama dinul hanif bebeneran teh aya di bintang suraya baginda Nabi nepak punakna ya Salman Al-Farisi ya saumpama dinul hanif dinul Islam teh aya di bintang suraya ya tah di bangsa ieu bakal nepi ka ditu ya bangsa Persia ya nama Iran ya teknologi ilmu pengetahuan kedokteran segala macam ini pasti ya Widri kita tarik paranti ya kurang ya apa ngelingan bahasana itu tos tahun nembe kamari Idul Qadir kamari muka tutup pusat karuhun naon seren sumerena kepemimpinan kamanusiaan ya tiba kita Nabi Muhammad apa kita kali ya upami urang nyarioskeun kita Ali moal aya CF ya moal aya CF maka kalau urang dianggap gelaran ya gelaran teh urang baginda Ali yang sempat wae moal gaduhan lubang CF sempat wae lubang kedua naon deui hayang anu nu ya yang nu cakra buana cakra bumi paku buana paku bumi ya paku buana kaditu paku alam ya Surawisesa Jangkar Wisesa ya naon deui cakra buana Batu Jaya, batu-batu nyongkok ke baginda, ya gobang naga gede, ya gobang naga ya dua dulu, gobang cagak, sekarang gobang naga, ya di batu disebut pedang langit, ya di mana Jibril nasihat ke Kanjeng Nabi Muhammad tahiyat. Tika Nabi Muhammad dipasihkeun ka baginda ya namina Zulfikar tak diliritkeun ya di Pencajawara kepada pesilat ya anu nyungsi kadikjayaan kedang ngawirit ieu ya la fataila ali la sayf Zulfikar cenah ayeuna nya ayeuna teh ya disebut kadikjayaan teh ayeuna teh jadi aheng nya padahal paling pola karuhun urang
tina olahraga, olah fisik, olah rasa, tapi kan olah jiwa. Ya, itu aja. Kan? Ya. Bagi Ali, seorang Nabi Muhammad, ya, itu apa? Ya. Masalu Ali, ana wa Ali, ya. Masalu ana wa Ali, atau kamasalu rosi kal badan. Perumpamaan kuring jeung bagi Ali, seorang Nabi, ya. Sakumaha mastaka sareng badan. Mastaka aya, badan teu aya, naon disebut? Si pemenang itu urang. Naon? Awas teh, nah dia lihat madharul ajaib. Tajiduhu awdalaka bin nawaib kullu hamin wa qamin sayar jali birrububiyatika ya Allah ya Allah birrubuwatika ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad biwilayatika ya ayat kali itu sanes turun bau ya sanes bau sanes kalimat wow tapi birububiyatika ya binubuwatika nyambung sangat dar ya ngahiji sat rangkaian ya nah dia lihat al-jid tajid wa alaka bin awal kullu amin wa qabil saya jadi birububiyatika ya Allah ya Allah ya Allah binubuwatika ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad biwilayatika ya Ali ya Ali ya Ali ya Muhammad ya Ali ya Muhammad ya Ali ya Muhammad ya Ali ya Ali ya ya nah jadi sanes kalimat dan ya Allah dan Rasulnya ya innallaha wa malaikatahu yusholluna kata jemaat satemana Allah sareng para malaikatna ya para tasolawat ya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ya jadi bagi Nabi ya dia saat pungkas kenabian kepemimpinan di seragam ya innama waliyullah wa rasul walladzina amanu wa yuqimuna shalah wa yutuna zakat wa hum ya satemana oleh Allah teh nyata rasul jadinya makan dah ya innama waliyullah wa rasul walladzina amanu ya wa yuqimuna shalah wa yutuna zakat wa hum wah dan ada apa ya wilayah bin nubuwat birrububiyah kalayan nyarangan enten ya wait gendai ya sanes apa sirnan ya sanes apa yang sirnan beda yang sirnan ya kalimat gustina ya lain kurang aya di anu teu yakin ya lain kalimat gustina teu
putih, tapi yakin urangna kurang. Karawang teh kula anu ngutus Rasul, anu ngadegkeun ieu wangsa. Ya, kula anu ngutus Rasul, ya anu ngajarkeun Gus Rasul, ya anu ngadegkeun ieu wangsa. Mata disanggabuana aya batu petan Nusantara. Akurkeun ya batu eta sareng batu anu diusap di bagian Nabi. Ya. Nah, kaulan Nabi zuriat kuring, keturunan kuring ya bakal runayanana sewa-sewi teh bakal seueur di negeri anu pinuh ku gunung, pinuh ku bukit ya gitu. No oke teureun ku gempa bumi kulini ya jeung naon kawah ya eta teh salah ku bagian Nabi sih tapi bakal ya jauh itu ya maka kurang aneh ya baginda Ali tahun 615 parantos ka Sancang ya Garut Kiwali ya Garut baheula teh namina Sancang ya kalerna Gunung Haruman wetana Cakrabuana Galunggung kulona Rancabuana kadituna Samudra berarti dua baginda Ali di Sancangnya kacaruban Garut Cirebon ayeuna ya caruban kamana heula cenah apanya heula nah ya apa kan gunung jeung gunung kan serega-serega ya tak Cakrabuana Galunggung kan gitu ya tak atas kantor nyerat ayat 12 gunung ngabungku ya Prabu Kian Santang ya ayeuna teh nyarmonkeun deui atuh abang penting deui ka mana ya ayeuna nyarmonkeun deui ya deui ka mari teu aya anu mukang-mukangkeun ya deui apa cenah abang mah temen cocok kalau ilmu dicocok-cocok ya supaya cing kalau mengajar mah amun kayak nyalakeun sok naon artina ya gunung teh baru gajah saturna ya gunung bisa ente ngagengkeun Gustinan Maha maka gunung ya sarua ya oh iya betul kurai ya enon deui ya Gunung Nagara aya Darajat aya Talaga Bodas aya Karamat aya Gunung Malabar aya Gunung Wayak aya Gunung Nabi wah alhamdulillah orang aya mah mun sebut Bandung Tilipung gunung gunung Lanwajak ya apa Manglayang Jakarta ditunggu Tambuhan Parahu ngapa teh Tambuhan Parahu aja kurang ditanya Tambuhan Parahu Tambuhan Parahu itu gunung congkot pada teh ya ya ada domasna naon pokoknya ada domasna aja ya baca ya salah ya jalan kamuliaan Gustina tak salah kado mun kitu sapotong domas teh naon
Ratusa anu bisa nyandakana kamuliaan Gusti. Ya. Ratus syafaat ratus syafaat. Nyatana baginda Nabi Muhammad. Prabu Kian Santang ngawitan tangkuban para utung kakumpulna para bu ari para teh tentara ari teh Gusti. Ya. Karena sahabat ke-14 ya, Pramukian Santang Sayyid Abdullah Aiman ya, itu ada abad ke-14, 13, 14 ya, Gumelarna B berapa? 14 roja saatos Baginda Ali. Baginda Ali kaping 13 roja. Pramukian Santang Sayyid Abdullah Aiman generasi ini seberapa ya, kita abad ke 700 tahun kemudian 100 Baginda Ali beberapa Pramukian Santang kita masih kena ayat seusiwi di Baginda A ya, maka bahasa baca kalimat naam baheula ya, kalimat kebaheula orang tamayeuna ya. Ya. Deui panuhun jadi urang ulah kabobodo teh nyo kasamaran tinggal. Ya. Ulah pami naon mun cepeur ulah sok sadengena. Ya. Keun we anu teu apaleun mah. Ulah ngadongengkeun kana teu apa nya dosen kana teu frekuensi nyarioskeun kautamian Baginda Ali kanu mikakewa ka Baginda Ali nya moal atuh. Nya. Itu. Kitab nu aya di Abah Fadail ya. Imam Ali bin Abi Thalib tahun 1407 ayat apa? Ya. Padahal kitab eta diterbitkeun nawitanna tahun 384 Hijriah. Ya, berarti itu kitab anyar ke kitab kuno. Ya. 804 ya, diterbitkan dari 1407. Ini 1400 seberapa? Ya, 1100 tahun katukan. Ya, kitab anyar ke kitab kuno. Kitab kuno ya kan ya bahasa Arab itu mah aya orang lalayaran dina kahirupan kamanusiaan pamikeun deui jeung anu poe anu agung karantos wasilah kasar Sayyid Jamaluddin Husain Ahmad bin Ali bin Husain ya kan bin nyambung disebut Syekh Jumadio Kudro ya itu ya buat oke ya Raden Wirakrama ya ayo wirateh pamimpin ayo keramat teh anu kenging kemuliaan pamimpin anu nyarat kemuliaan ya. Di dunia persilatan sebetulnya wirosakun ya dengan naon lain ya tahu kan ya saya tenang guru nanti sinto bener saya sinto bener teh ya guru tukang tapawai tukang sarewai Syekh guru ya Syekh guru ki gede tapa ki gede tapa Syekh guru tapai pernah tak di jalmi lanihanana se ya sesuai dengan nikah yang putri guling nya tahan yang endah nulis nya di Subang lah oh ada ilmu nangis kawan lama ini siapa tak ya ini
disebut ya. Ningali ieu ningali teh naon? Wah, seueur apa sih? Wah, kumaha ya. Sunda kumaha Sunda kieu. Sunan mana? Ya. Sunan Jawa Barat tunggu agama alih. Sunan Malka ulah 2/3 ya. Gitu. Kepanggih ya. Ya. Tutukan Sunda ya. Ada tutukan Sunda Padukung di mana? Ya, Persia ayeuna ya. Maka dia ditutukan Sunda Persia teu porosa ieu manusia. Ya, saha? Ratu Adil saja. Imam Muhammad Ahmad. Di mana senapa eta referensina? Ya. Kabuyutan. Nama ngabejakeun kana lain kabuyutan. Ya. Coba ya tinggal 2 pilihan. Ya waktu sampore rek panaon Dajjal tingali. Ya, rek disemat. Dan itu rek panaon Dajjal dan disemat. Yang 2. Ya. Atau rek Ratu Adil saja. Nu diangkat ku urang. Aya haluang aya. Kuy bulan, sangrai bentang, panon poe bisa ya. Nanti dengan jerahat teh hiji deui ya. Ongkong geus diante dipade ya. Kuy bulan sangrai bentang. Panon poe disasa. Hiji deui. Dianti kurang hiji deui. Ya. Ngan kade kurang nya pilih ka bobodo tenjok ka samaranti. Ya. Oh, cenah Bang. Orang Sunda masak bulan dari buku. Ya. Ini terjemahkan ke kadinya. Hah? Bentang lain sakrai. Ya. Nah, tapak lacak ngatak situ Ciburuy laukna hese dipan. Tapak lacak kaula Kangjeng Nabi, karepulan Kangjeng Nabi, ya tos teu biasa deui disungsi hese deui diturutanana. Ya, kulantaran geus dibubuy. Aya nu ngaleungkeun. Aya nu boboy teh naon? Didorokana lembu panas teh. Ya, di sana bentang. Ya. Nah, nu kalujum alobay kalujum. Ya, yang alobay itu nyata bentang-bentang naik ke langit. Ya. Di sana